Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baraya Pasundan, alhamdulillah di studio Buruan Pasundan dina dinten ieu sasih Ramadan anu suci parantos hadir balad urang sadayana, baraya urang sadayana, dulur urang sadayana, dulur simkuring. Kang nepangkeun Kang Sony Sonjaya. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah Silakan. pangestu abdi nu syukur pisan biasa Terus. diulam ka Buruan Pasundan. Nuhun. Mung ieu teh baraya Pasundan simkuring bade naon namina teh pados langkung akrab da ngangge wasta Sony Sonjaya mah asa rada kirang akrab Kirang. Ya, Sony. Leres. Bahasa populer nama bahasa. Naon namina teh nami populer sareng nami artis nama Sony Bebek. Aya nami artisnya. Aya nami wirahing pemerintah tos eta teh geuning. Oh, leres. Di dinas kependudukan, dina naon namina teh KTP kelompok pekerjaan artis kedah disebat. Leres. Jadi aya oge nami artis di dina teh. Aduh. Mangga wantun mah dina KTP Ada abdi janten mah. Sony Bebek. Sony Sonjaya we. Sony Sonjaya. Eta ngahargaan sepuh urang nya. Leres. Aduh. Sony nuhun nuju sibuk naon ya teh? Abdi mah sibuk kitu we sangat painten. Aya program sababaraha hiji Semua. terus di Les Bumi oge painten. Leres. Baraya Pasundan si Kang Sony teh kalesan oge dipercanten nuju mekarkeun ngembangkeun ngajagi malihnya Mohon leres insyaallah. aktivitas kebudayaan di lingkungan pengurus NU Jawa Barat. Jawa Barat mohon. Nahdlatul Ulama Jawa Barat nyata tetap nama di Les Bumi. Les Bumi. Les mohon. Bumi teh singkatan Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia. Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia NU Jawa Barat. Jawa Barat mohon. Nuhun. Geus pisan. Kapungkurna mah nganggo seniman dan budayawan. Seniman budayawan kapungkurna. Mohon. Ayeuna janten Les Seni Bumi. dan budaya. Sabaraha lami Sony di Les Bumi? Abdi Jabar. di Les Bumi pami lebet di struktur nama panginten tahun ieu gitu. Strukturnya tahun ieu. Mohon. Aing satacana aktifnya Ilung. Kalau resan sareng Mas Astro kapan? Oh. Mas Astro keliling oge Leres. pesantren Indonesia malih Sa-Indonesia, painten sareng ya. Mas Astro mah mohon. Kang tosnya Kantos mohon. di Warsi sabaraha teh? Aduh, hilapnya sih di santri bernyanyi namina teh. Santri bernyanyi. bernyanyi terus silaturahmi budaya. Silaturahmi Mohon budaya. dua program itu anu ka pesantren teh gitu. Di Aceh dugi ka Mohon. Indonesia Timur. Timur mah teu acan Acan. dugi mohon. Pami ka Aceh mah kantos Aceh Kantos. Lombok. Ngomong. Janten miara tentang adab, miara tentang kebudayaan anu aya di pesantren. Malih nu sok disebat ku batur mah painten klinik. Tapi dari itu mah dipelajari gitu. Dipelajari. Sepak bola api. Leres sepak bola api. Teras dibeuleum di nu jero bata nu hurung. Dilebet bata teh hurung. Terus dilebet ya santri unggul. Ulu. Tuh keluar teh nya belaga darwek ya gitu. Di mana ya tak pesantren naon? Di Bumi Ayu. Bumi Ayu ya? Mohon. Jawa Di Jawa Tengah. Tengah. Leres, Jawa Tengah. Luar biasa. Sekitar berikan Cilacap lah itu dinya Bumi. Naon geuning Sony disebutna teh kadugalan urang. Sanes Sanes, da, ya? itu mah panginten teu aya bab khusus, tapi karena memang di beberapa pesantren tertentu memang mempelajari ilmu-ilmu kebatinan anu kaditurna mah panginten kanu tasawuf panginten kanu olah batin sareng olah rasa Batin olah rasa. Mohon anu di Garut di Al Fauzan mah bedog panginten mohon itu santri teh karari teh gitu kan. Garut teh bro. Mohon malih Al Fauzan mah disebat lagi pesantren jawara. Dan nu ngadirikeunana teh sapalih memang jawara-jawara di dinya. Gitu janten itulah
Das bumi sakali silaturahmi budaya sareng santri bernyanyi teh miara eta oge. Terus. Miara sorogan kedah kumaha malih kobong tos teu aya panten mah. Mohon. Tos gentos ku pondok modern Pondok sadaya. modern. Nah di beberapa pesantren aya nu masih mengabadikan kobong. Eta mah disimpan we gitu kobongna aya gitu. Tahun berikutnya orang tua santri lebet kadinya milih nu eta. Anak saya pengen dikobong katanya, kita sebagai orang tua pengen dikobong. Nah, rupina mah eta orang tua alatan kantos dikobong. Sun Pak Kiai teh. Besok aja bikin sendiri. Jadi kobong-kobong di pesantren Cibaliung, Pandeglang. Eta mah hasil karya orang tua santri kobongna teh. Bangga setelah beres keluar dilajengkeun ku saha wae nu bade nya mangga gitu. Luar biasa. Resepan. Eta asoninya naon namina teh numutkeun abdi mah keindahan Islam Nusantara. Leres. Di antawisna nyaeta gitu. Leres. Kapan orang teh munggahan oge paentan. Mohon. Bid'ah teh munggahan teh. Waduh. Panten dicontohkeun. Bid'ah soten. Numutkeun abdi asoninya sareng Barea Pasundan pami munggahan teh biasana barang tuangnya. Barang tuang, mun syukuran barang tuangna teh tuangina can dibayar eta. Hilap cenah ieu kubinga we cenah da bade munggahan cenah naon. Di Banjar mah di Banjar mah ibak di Walungan. Ibak di Walungan ya. Kedah itu Kedah, di Walungan. Seperti gitulah. Kayak ritual gitu. Luar biasa. Tah Baraya Pasundan si Asoni teh lian ti seniman, budayawan. Amin. Anjeunna teh entertain terus oge sami sareng simkuring, naon samina? Sami-sami pangatik. Tah. Sami-sami pangatik, sami-sami dosen. Sami-sami dosen. Anu. Ngaulang di mana? Abdi ngaulang di Unpas saya nama. Di Unpas. Baraya Pasundan api-api abdi teu kenal. Saestuna anjeunna ngaulang di ilmu komunikasi Unpas. Nembe tadi saberapa iki 5 menit ka tukang ya? 5 menit ya. Berarti tosa berarti itu. Tosa. Tinggal sasalaman orang jam kabur. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi pas ditaros teh ngaulang di mana? Di Unpas. Mung tangtos anu serius nanya Asoni ya. Aku nemben teh serius anu nemben. Makanya tas ijab kabul makanya. Tapi kumargi ijab kabul sareng dekan. Jadi serius. Oh serius. Rajadan aduh jadan hilap deui eta. Abdi ngaulang ngawitan di Unpad. Mohon. Di Kapungkur waktu saya D3 PAKT Unpad. PAKT. Mohon janten Kapungkur Unpad kerjasama sareng PRSNI. Terus mendirikan Asoni ngawakilan di PRSNI. Mohon margi di Unpad penter kirang anu ti bagian praktisi. Ya tangtos. Tadi praktisina dikirim ti PRSNI. Janten kaleresan PRSNI gaduh anak organisasi namina HPPI, Himpunan Praktisi Penyiaran Indonesia. Janten eta nu ngokolakeun di ditu di Kayak pami kitu mah kasebat-sebat PRSNI atuh Asoni teh oge kantos janten penyiar atau napi? Oh mohon abdi ti tahun 88 mohon 88 ngawitan siaran di Radio Sinta. Radio Sinta, radio dangdut. Mohon sareng almarhum Yusrul Rafli. Saras. Ayeuna masih kena sempet. Ayeuna mah kantun di desa-desa unggul sia. Desa-desa. Malih-ngalih radio teh, Pak. Radio Sinta ka Radio Mara ka Radio SE. Oh di Mara kantos ya? Mara kantos. Terakhir mah Radio SE. Nu kagungan besok nyempeng Palu. Di Gedung Dewan. Cepopong. Oh ada bi. Tu nembe uning ayeuna ada Asoni bahwa radio Cepopong Bu Popong gaduh radio jenenganna Radio SE nya. Radio SE nu ibu Kapungkur. Abdi ceuk kitu nambah teh. SE Radio SE jan jiga nanti singkatan.
Tah, Sunda Edan. Moal Sunda Empire teh eta Sunda Empire teh eta gitu. Kayak radiona SE. Aduh. Da ngawitan ngajar mah ti ditu terus ka LP3I, TLP3I terus nembe ka Uninus ayeuna ka home base teh margi abdi mah sami nawatona ka Pak Kiai. Janten nu nyuhungkeun teh Pak Kiai teh son bantuan di dia di Vicom saeureuna teh. Abi nurut teh mangga ka ditu tah. Dugi ka ayeuna abdi di Vicom. Tah asoninya mun abdi ku kituna ayeuna bade masihan patarosan mangrupi pilihan. Tah. Tah kieu Ulah tapi ulah nu hese, Pak. Kan ada. Nah, diuji ku bapak pilih teu janten abdi. Pilih teu janten di sana. Mau kana janten teu jeung teu janten. Oh, tah eta mah. Ieu mah giveaway-na teh THR. Wah, alhamdulillah. Ieu moal ambekru eta ya. Asoni patarosana kieu nyunggeun di Waler. Mohon. Akademisi seniman. Seniman ya. Seniman. Kunaon tah? Abdi lebih senang jigana langkung resep berbuat sesuatu anu teu aya pakuat pakaitna sareng batur misalkan. Pertanggungjawabannya adalah ketika seniman itu poinnya pertanggungjawaban pada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Dari sisi pertanggungjawaban unggul itu. Tapi upami tos ngali bobotna dina eta. Upami kanu akademisi abi lepat ngajar terus jadi sesat teh mah dalam konteksna pengajaran Islam ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar dan diimani oleh siswanya oleh muridnya kemudian disebarkan berikutnya maka dialah yang akan pertama kali di pintu akhirat ditanya itu karena itu jantan itu ya ketika harus memilih gitu misalnya. Oh ya menarik ya Baraya Pasundan si Kang Sonima milih seniman dina hartos alasanna sports tadi. Kanggo abdi eta luar biasa karena aya patanggar waleran anu sifatna individual langsung ka Gusti Allah gitu kan. Tapi pami eta nya leres si pami. Tapi pami di tawisan pahalana kumaha abi milih akademisi. Akademisi. Da rupina eta anu bagian nu pangageungna teh didinya. Didinya sadi dinten teh kan tapi kan sami wae ari pahala saur abdi ya akademisi ngadugikeun ngatransformasikeun nepikeun ilmu ka mahasiswa atau nepi ka jalmi sanes. Tah terus seniman nyieun naon namina kabunga ge tos aduh luar biasa bermanfaat bagi orang lain penting mah eta leres bisa pokona mah ku kituna abdi ningal abdi meratoskeun Asoni teh masih katingalna masih naon namina teh midamel dua kegiatan ieu nya sebagai akademisi oge sebagai seniman bergerak di nu seni lah gitu katanya. Kadang sok isin lah disebut seniman naonna kadang gitu. Tapi kumargi sebagai seniman oge komodina periode ayeuna mah janten pengurus les bumi di NU Jabar. Berarti aya sisi KNU-an, sisi religius dina diri Asoni. Abdi bade tumaros patarosan nu salajengna teh kieu numutkeun Asoni kumaha ya kondisi ayeuna. Aya aktivis. Nu kaleresan oge statusna sami sareng urang dosen. Inisialna AA. Pami disebatkeun namina teh Ade Armando gitu. Mending disebatkeun da margi di Bandung seueur pisan AA. Ada mohon. Aya mending sebatkeun namina gitu. Pami AA unggul kan pasti orang Sunda gitu di orang Bandung AA. Eta leres. Nah, Ade Armando kenging musibah kamari di Teunggelan. Tapi anu menarik sabaraha jam viral di medsos. Apa tuh naon namina proses di Teunggeulana di hampir di rogahala nyawana ku para pelaku nalika demo mahasiswa ping 11 April kamari. Kadiekeun sababaraha jam ti kajantenan eta dipirakeun aya kabar anu sapribadoseun mah duka Asoni rupina sami insyaallah. Maksud abdi sapribadoseun mah sasim kuringeun asa teu raos ka kupingna margi di dinya masih nyandak-nyandak
persoalan identitas, Mohon. politik identitas. Mohon. Dina hal ieu. Mohon. Da kabuktosan secara fisik di lapangan mahasiswa mah teu milu neunggelan Ade Armando. Mohon. Nu neunggelan mah nu sanes-sanes, ayeuna kapendak. Ya gitulah status Leres, Baraya leres. Asoni Baraya Pasundan geus sadayana. Leres. Uninga akhirna teh temuan polisi anu sementawis ayeuna mah geuning nu neunggelan Ade Armando teh bijilna ti palih dia. Mohon. Nah sanes ti kampus gitu Leres. kabuktosan pisan gitu nya, Mohon. kabuktosan pisan. Nah kuituna sim kuring hoyong ngupingkeun ya naon namina teh kamandang Kang Soni dina hal kajantenan eta. Kumaha Kang? Insya Allah mudah-mudahan leresnya. Da panginten ketika orang ngobrolkeun abdi mah tidak beridentitas, maka itu adalah identitas bagi dirinya. Janten rasanya tidak bisa dilepaskan upami politik identitas bagi siapapun sebetulnya. Ya. Penamaan itu karena muncul misalkan ketika sudah berkaitan dengan ormas atau napi organisasi politik tertentu mah teu disebut identitas misalkan. Tapi ketika sudah muncul berkaitan dengan etnik, berkaitan dengan golongan keagamaan, pasti ada embel-embel politik identitas. Walaupun pada dasarnya di komunikasi politik dan sebetulnya mah tidak ada. Ketika dia menyatakan dirinya tidak beridentitas, maka itu adalah identitas bagi dirinya. Ketika dia menyatakan tidak punya kepentingan, maka dia itu kepentingan bagi dirinya. Janten tah nalika kanu eta mah, panten kalarasan anu aya nu ngagorowokna eta. Teras kamari Mas Sastro oge ngirim rilis. Teras Abah Ahmad Mudrikah oge ngirim rilis tentang yang nu ngomentaran eta anu manglebarkeun margi lafaz atau napi kata-kata kalimat-kalimat kesucian itu harusnya tidak dipergunakan untuk yang destruktif gitu. Janten upami aya memang kapungkur aya kalimat itu diteriakan pada saat akan berhadapan dengan musuh, dengan kapungkurna apa yang di Badar, di perang Badar, perang Uhud, perang waktu bergerak. Termasuk perang di Indonesia. Di Indonesia leres. Tapi kan ya anu di payunanana painten sanes togut teuing gitu masalah itu kan. Masana gitu. Mau dicurigai cenah pelaku nanti para aktivis takfirin takfiri. Oh, takfiri mah takfir itu berarti nu resep ngakafir-kafirkeun gitu. Lepas di korban dalam hal ini dina hal ieu Pak Ade Armando lalampahana oge jiga kumaha. Mohon lepaskeunlah hal eta. Tapi bahwa Ade Armando naon namina teh nya sejenis manusia juga gitu ya. Tapi abi mah ningalina ada kekuatan tertentu anu ngadorong Ade Armando keluar. Ya. Itu mah katu katinggal nah bet kenapa harus dia anu kedah nyang hareupan keluar gitu kadinya sementara maksud keluar teh kumaha? Keluar di gedung. Oh. Keluar di gedung terus menemui mahasiswa gitu. Itu pasti ada setting untuk Ade Armando kedah menemui. Aya eta ge abdi ge kengeng info perkawis emutan nu sapertos kitu asal emutan misalnya ini pasti settingan agar mengalihkan isu gitu kan urang Asoni sebagai dosen komunikasi ya Pak Kiki sebagai dosen komunikasi ti zaman baheula ge di komunikasi masa itu ada aya istilah sapertos kitu. Lamun zaman Pak Harto mah kapungkur cenah lamun naon minyak tanah rek ditaekeun pasti aya naon heula ame poho kana naikna minyak tanah sos gitu. Mun Ayeuna lain zaman Soeharto deui gitu. Mun zaman Soeharto deui. Maksud simkuring sakali deui walaupun ada pola komunikasi masa nu sapertos kitu. Tapi kita sempat terutama dalam Pilpres kemarin itu Pilpres berapa? 2000 nalika Jokowi Kiai Ma'ruf janten dan berhadapan dengan Pak Prabowo Sandi Uno nu ayeuna mah
dua nana getos janten anggota kabinet Pak Jokowi. Itu kan ya melahirkan politik identitas yang luar biasa. Ditandai dengan ayana istilah naonna mina teh cebong kadrun kan. Leres. Jika nanti can eureun eta asli. Padahal gegedugna cebong kadrun terus di laluhur sadayana sasarengan gitu kan. Geus ngahiji. Leres. Talamun emut kadinya sepakat teh asoni numutkeun abdi mah lebah dia urusan literasi nu kudu hade. Leres. Nya. Wah, ieu atoh pisan abdi ya ngobrolkeun ieu mah. Abdi teh tahun 2007 leres. Di dongkapan di CNN. Abdi masih di Radio SE Kapungkur teh. Sareng namina nu hiji namina Fiona Lloyd, terus nu hiji Profesor Nur Haya Mohtar. Anjeunna selepas kasus anu WTC teh naon? Menara Kembar eta mohon kotak-kotakan. Nah 2012 anjeunna ka Bandung terus hoyong meneliti tentang apa benar pesantren itu salah satu yang memproduksi teroris itu. Aku abi diajak jalan-jalan ke pesantren, mohon ke pesantren diajak jalan-jalan. Mulai terbentuk pola pikir identity tadi gitu kan. Oh ini berarti memang begini ya polarisasinya tuh seperti ini di pesantren. Tapi dia bertanya, anjeunna naros ka Pak Kiai, memang aya diajarkan tentang khilafah, diajarkan tentang penganten, bom bunuh diri, bahkan juga diajarkan tentang apakah aya diajarkan tentang permusuhan itu. Dia tidak menemukan itu dari 12 pesantren. Ku abi di random pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren Persis, pesantren mana wae supados anjeunna dapat referensina nu sae. Nah, akhirnya dari identitas eta nu ku anjeunna dicatatna malah hilap masalah terorisna mah. Jadi dia lebih fokus pada feodalisme sama primordialisme na. Nahabet sungkem gitu. Nahabet ngesot. Nah itu kan. Kenapa kalau ketemu sama Pak Kiai itu harus rutin. Kedah rengkuh, kedah DP gitu. Ya ini adalah salah satu kolonialisme, imperialisme dan sebagainya menurut Fiona Lloyd. Diterangkeun ku sadaya kiai nu di tepanganana bahwa ini adalah identitas kita, bukan berkaitan dengan primordialismenya atau kolonialisme atau imperialisme, tapi ini adab. Nah, silakan Anda cari dalam bahasa adabnya, bukan sekedar adab bahasa Arab, bahkan adab yang sudah ditranslate ke bahasa Sunda. Tah, tolong cari sama kamu bahasa Inggrisna naon eta adab nu versi kita cenah. Respect, hormat eta mah cenah cek ya eta cenah. Manners, adat eta manners mah sikap cenah. Jadi naon atuh adab? Nah, kata itu lebih dari sekedar itu. Ada cinta, ada kasih sayang, ada hormat. Nah, itu yang menjadi sudah hilang saat ini ketika identitas tertentu meneriakan sesuatu tapi destruktif. Gitu maksudnya Pak Boy. Sasi saum, Allah, aduh jadi kasebatkeun mentenya. Keun bae atunya kasebatkeun. Takbir, agaruling roda baso. Itu kan rumah, itu kan nah, jadi tidak itu kan leres. Nah, janten abdi alhamdulillah salami abdi nganjang ka kiai mondok ngalong teh tidak ada satupun yang memang mengajarkan untuk berkalimat-kalimat tertentu tapi harus destruktif. Karena kalimat itu kalimat yang sangat baik, sangat hasan pisan, itu kalimatnya sangat tinggi. Tapi ya diterapkan dengan sesuatu yang harusnya sangat indah juga itu. Da kapungkur pan indah, da jihad mah indah. Da ieu mah pan sanes konteksnya jihad teuing painten ayeuna gitu kan. Painten. Kitu painten Bobi hapunten bilih lepat ya abdi. Aduh justru abdi ya pisan ya Pak Kiki naon kataji pisan ya abdi nyebat Kiki teh kumargi calon bos abdi berarti. Saya sama zab jeung Asoni. Sama zab. Jika nama sama zab luar jero. Aduh, jantan luar biasa leres abdi 100% sapu.
Mun. Pak, tos argumen eta. abi mah sedih Pak, pami memang marurang kali ayeuna tos terengkuh, tos teu sungkem, teu salim gitu. Tanpa itu kan itu juga komunikasi, itu bahasa tubuh. Kang, punten motong abdi Asoni. Mohon. Hal sanes naon seorang hilap di namana. Pokona eta mah profesor psikologi Mohon. di Amerika di mana nyebatna teh kekhawatiran kita di era disrupsi saat ini terkait generasi muda. Mohon. Generasi muda yang sauranjeuna teh yang pasti akan melupakan sejarah. Sejarah mohon laras. Akan melupakan sejarah. Jadi jigana kalebet adab Laras dia akan pisan. lupakan itu. Mohon margi serangan ti ditu nama disebatkeunana kampungan, disebatkeunana slavery gitu kan, penghambaan dan sebagainya. Padahal mereka tidak pernah bertanya, nah memangnya mana yang menghamba, sementara hamba itu adalah ibad abid. Nah, ketika bicara ibad dan abid mah nya kanggo Allah, penghambaan mah sanes kepada manusia. Leres eta mah moal. Nah, ku sapalih anu sok oge sami ngagorowok bari gubrag-gubrageun teh nyebatkeun eta teh kedah dihilangkeun. Ya mohon. Ku anjeunna oge. Gitu. Orang Sunda mah paling anggaplah Islam belum masuk ke Indonesia. Orang-orang Sunda tos kedah kitu kasepuh. Ya sepuh. Dan terus selalu yeuh sareng paentan anu dicanda ku apa? Jadi artinya upami bahwa itu adalah bukan budaya Islam, berarti itu budaya orang nu hebat gitu. Karena bagi mereka mah bahwa itu tidak diajarkan ku Rasul. Ya. Gitu berarti mungkin itu alus satu orang teh gitu kan. No. Gitu. Gitu saluyu sareng anu diajarkeun ku para wali leres gitu. di Indonesia, Mohon. di Nusantara nalika harita. Padahal aya di ditu ge ada kasus waktos Habib Ali Al-Jifri didongkapan ku Syekh Romdon Al-Buti. Syekh Romdon Al-Buti ulama sangat besar, suhada waktos masjidna dibom kamari teh. Di Jazirah mah paenten hormat teh ngadeg. Gitu. Pak Syekh Romdon Al-Buti dongkap, teras Ali Al-Jifri nu masih kene anom ngadeg. Teu kersa calik deui. Gitu. Apaan di urang mah diuk teh aya kolot meureun kumaha kan dibalik gitu. Berarti sama di ditu ge sami. Paenten ngan benten bentukna di urang mah paenten kedah rengkuh, artinya lebih merendahkan diri kepada orang yang dihormati. Ari ditu mah justru ngadeg gitu. Jadi sami selarasna. Leres. Terus luncat di ka Piala Oscar. Tah. Aduh. Kayak balad Asoninya sih di Piala Oscar teh Will Smith nya. Si Will Smith keur nampiling si pembawa acara teh si Chris Rock. Nah, Chris Rock eta masyarakat Amerika ge tercengang nu nonton kajantenan eta. Karena di Amerika mah boleh katangtosana teh cenah di Amerika mah boleh hate speech. Tapi sebatas speech. But don't touch. Padahal kan Amerika mah salirana ge leuwih ti urang-urang pararadag sanes kanten. Eta teh cenah di ditu mah angan ukur perang mulut we lamun durder teh. Sakali we manehna neunggel atuh Noel. Su langsung. Di Arab ge pan kitu. Sami, mobil jegur gitu pan. Ya. Kan patorong-torong yang ngumpul. Saya mah dikikiranana amin sugan teh keur ngadoa. Si orang keur pasea. Kersi lain bebal padahal aja. Tapi tak anu jekuk gitu. Tak anu jekuk. Sami berarti. Nah hartosna dina kajantenan contoh-contoh nu sapertos kitu di Arab mah mari pusirna siar Islam. Lajeng di Amerika. Pusirna demokrasi. Ya. Naon namina teh teu ngengengkeun jalmi dugikeun neunggel. Dugikeun nampiling gitu kan. Canes kanten. Di urang. Aduh kayak kajantenan nu sapertos kitu. Patarosana manawi terang Asoni jigana mah ieu di tengah-tengah aya nu cek orang wetan mah aya nu kleru ya. Nya antawis
anu nyandak ka urang kadienakeun maksud teh naon budaya naon lah eta jeung kondisi urang ayeuna ieu di tengah-tengah aya nu ngadeviasikeun jiga teh. Mohon. Kumaha Sony? Pami kumaha nya da kadang abdi ge sok isin. Upami ngomentaran dinu ieu nya. Margi abi kantos sababaraha kali oge kalepasan. Naon tah? Perkawis naon? Kumaha tuh jani namun didongengkeun ke bahaya eta nya dongengkeun eta. Artinya memang pengelolaan diri nu anu di negara lain paintennya antara morality dan pengendalian dirina tos klop gitu. Tos klop. Nah di urang udah kurang kumaha pengajaran teh dina moralitas tidak berkaitan dengan agama sekalipun gitunya misalkan tos luhung di orang tos mundal gitu eta mah paintennya jalmina. Ketika ada kasus seperti itu seharusnya tong orang-orang tong ngiring mengeneralisir bahwa sudah terjadi adanya kemerosotan. Eta mah hanya sekian persena dan kebetulan di blow up ku media. Sementara anu di pondok anu di mana di pesatu aduh eta mah abdi sepakat Sony. Nah iya oge lah naon ya era disrupsi teh. Mohon leres. Kuda bisa jadi kuya teh leres, gitu kan. Terus fenomena mohon mikro, fenomena alit itu diageng-agengkeun di era disrupsi mah tiasa janten sapertos fenomena makro. Betul. Padahal mah ya Indonesia sejatinya apa tuh namanya warga bangsa Indonesia nu balalager kieu ya Indonesia masih seperti ini. Masih siling harga dengan lokalitasna masing-masing. Mohon. Gitu kan. Kang Wawan WG teh antos diskusi di Jalan Galunggung. Anjeunna pulang ku Kurilingan tentang wawasan kebangsaan. Abi naros ari nu paling potensial konflik di mana? Justru di kota gede cenah. Nu semakin plural justru semakin da di Ambon di Manado di teu potensi nanti malah tidak ada sebenarnya. Baik itu yang memang berbeda agama sekalipun. Oh, sebenarnya justru di orang-orang di dia anu cigana teh urang kepala linter tuh udah mengerti atukeun. Padahal titik kulminasinya adalah justru di tempat kita yang latar belakang pendidikannya tinggi dan juga plural gitu. Upami di Timor, di Flores, di NTT di mana anjeunna tidak menemukan itu. Mereka hidup sangat berdampingan dan bahkan sangat harmonis gitu. Bahasa hubungan internasional nama peaceful coexistence. Itu pointen. Damai. Di orang justru anu ternyata peaceful tapi silent teh geuningan letup sakedik gawat. Gitu. Di tahun sabaraha geuningsnya dongeng sejarah teh di Kota Bandung khususnya tahun 60-an 70-an aseptosin teh geuning. Tah abi tah can lahir Pak eta mah. Ya sami muntul tahun Pak Kikim atos sigana. Lahir eta mah. Tahun 70 munnya tahun 70 teh abdi ge karak borojol tahun 70. Nembe owa-owaan. Janten menarik pisan Baraya Pasundannya ieu wangkongan bulan Ramadan kalaresan sareng naon namina teh Al Mukarram. Aduh amin. Aduh. Kang Sony Bebek. Tapi ulah naon? Ulah lepat Baraya Pasundan si Asoni teh sanes wae ngungkulan naon aktivitas kebudayaan. Malah kebudayaan karena anjeunna aktivis Les Bumi NU Jabar kebudayaan Islam. Sanes saestuna anjeunna oge mangrupi penggemar Rolling Stone. Mun teu lepat ya. Leres. Janten budaya pop oge leres anjeunna memang katiasana malih kawon jirupina naon namina teh Mick Jagger ge diskografina abdi Mick Jagger ge kawon Mick Jagger ge eleh menyerah cenah istighfar asal leuwih jiga si eta cenah tapi nyarioskeun Pasundan abi emut ka Pun Aki Boboy. Pun Aki teh anu ngarintis SMP Pasundan di Banjarsari sareng di Banjar. Pun Aki pisan
almarhum Endang Miharja Wijaya. Oh. Janten anjeunna mah nuju ti anom lagi ka sepuh dugi ka pensiun teh memang bolak-balik teh nya ka dieu ka paguyuban. Apakah dia nya? Muhun. Zaman-zaman Pak Hudli panginten. Leres. Luar biasa. Janten ya alhamdulillah jadi aduh meni Tuh, asa nyata gening Baraya Pasundan ya. Abdi teh Panca kaki teh nya. mohon kami menyapa aya teh Baraya Pasundan Leres. menyapa pemirsa di YouTube Buruan Pasundan teh Sony. Muhun. Geningan nembe panca kakina Kang Sony Bebek anjeunna teh naon namina teh eyangna pendiri Sakola Pasundan di Banjar sareng Banjarsari. Muhun. Luar biasa Singhoreng keluarga besar Pasundan. Paguyuban Pasundan. Pun anak oke di SMA Pasundan 2. Tah Tuh, gini. sok kurang Pasundan naon. Tinggal bapana Bapana. wungkul Apaan sebenarnya atas, mah. Oh, atas? atas ya. Si jam kamu. Siap. Asoni teu karaos ya waktu. Abi mah mending tong 30 menit naon teh rame terus kan Pak. Jani teh aduh. Jani naon betah abdi mah Aya Pak. naon namina teh? Betah. Nah 30 menit biasa sok ngobat we 2 jam. 2 jam ya. Luar budaya 2 jam. 2 jam. Ya 30 menit. 30 menit batu Pak menit ngajeng bari. Mangga Baraya Pasundan urang cekapkeun wae Atur tanging simkuring pasti sareng rerencangan di Buruan Pasundan Mohon. bakal tepang deui sareng si Asoni teh dina Insyaallah. kesempatan anu sanes Insyaallah. dina tema anu sanesna deui Insyaallah. kumargi Kang Simkuring ngawangkong sareng Sony Bebek luar biasa. Amin. Share pengalaman-pengalaman anjeunna, pandangan-pandangan mantena anu menarik Amin. dikaitkeun sareng kondisi kekinian ayeuna. Amin. Manawi kitu sakali deui ngaturkeun nuhun Asoni Karon kasiron. kana kasumpinganana urang Amin. tepang deui dina episode nu sanesna. Insyaallah. Mangga Baraya Pasundan cak urang tepang deui di episode sanesna. Hatur nuhun, salam sehat, wilujeng ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu